Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi abah wadi abah saalam dunya. Tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi ursun urang Sunda di menawai ayana. Atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka meunang sawatara jongjongan disorong heap deui ka tepas meunang dangdan saged celana pangsi bajuna teluk balanga sing sarwa hideung kaluhur make totopong hideung bleg we jajaka hade rupa hade wanda teu katemong ciri-ciri awewe puguh buukna diparekoskeun diiketkeun. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Pada kali ngelapnya saliwatan mah duk saha we lain mojang geulis. Bah Sumanta bari ngahehe ngarasa kayung-yun ku peta polahna Asmarani. Tapi ari nu dipuji nama sakecap ge teu kedalisan salianti ukur ngarenyu seuri leutik. Tapi teu burung we katara kempot pipina kenca katuhu nandakeun yen nu sok kempot pipi mah awewe. Kanca dangu sadayana waktu beuki nyerelek ka sore dipake ngobrol mah asa sakedeung pisan karasana teh. Dina peuting eta mah Asmarani jeung Ki Bagira marondok di imahna Bah Sumanta. Lantaran mun miang harita bisi kapeutingan di jalan. Atuh Nyi Warsih sanggeusna ngarasa yen tanagana jadi rosa. Ngarasa yen eta teh akibat disusupan ku tanaga rasa ku Asmarani. Sabadana diterangkeun ku Asmarani yen najan kumaha oge aya perluna awewe bisa menca teh. Salianti keur ngajaga diri tina gangguan jalma jahat. Oge bisa dipake tulung tinulungan jeung sasama manusia. Anu kabeneran meunang bancang pakewu. Atuh nya teu burung we Nyi Warsih teh tumarimana. Sarta manehna janji rek daek diajar. Malah geus aya jangjina ti Bah Sumanta anu jadi akina. Kanca dangu sadayana isukna rebun-rebun keneh pisan. Asmarani jeung Ki Bagira katut anjing kukutna si Pasar. Geus mariang ka Cihawuk. Maksudna mah rek muru ka Pasir Sedatapa. Anu pernahna beh kulon kaler. Kirawanci haneut moyan Asmarani jeung Ki Bagira geus nepi ka lebah wewengkon Cirawa. Sabot keur jongjon laleumpang nyalse. Di jalanan anu pinuh ku kakayon. Ana gorobas teh aya nu luncatan.
Atuh pogo we tumrapna ka Asmarani jeung Kaki Bagira lain deui ting raranjugna disangkana mah sato galak raja leuweung ngan si pasar nu harita teu reuwaseun mah malah katerus we manting ngagogogan bari salabar-salabar. Kebeneran ye aya cangkuri leungleuneuh ngadon nyampeurkeun kituna teh bari ngajega meureun gegedugna sedeng nu sawarehna deui ting kurumuy tina rungkun harendong aya kana opatanana mah papakeanna saulas hideung pakarangna nyaroregreng nyaroren bedog panjang geus puguh rurupaanana mah bararagud kumis ngajading sanggadulang rampok Kaki Bagira ngaharewas ka Asmarani diharewasan ungeuk bari ngagelenyu tapi panonna mah rancingas lain lumayan meureun bisi kapalingan gerak. Memang kaulah rampok sarta sing saha anu ngaliwat kalebah dieu kudu seba ka kaula. Pokna bari ngusap-ngusap kumisna heg dipurintil-purintil nepi ka jadi carentik sanggadulang. Asa kulo ngarareunahnya make kudu disebakeun sagala. Sedang kami mah teu boga nanaon. Teu barang teu uang. Ukur boga badan sakujur. Asmarani nyaritana bari ngaret Kaki Bagira. Mun Andika teu boga barang, teu boga duit. Nya matak naon, mun sarah bongkokan. Dia ku kaula ge moal ditolak. Malah rek disenangkeun, rek dijieun jikan deuleu. Kituna teh bari nyeureudeg nyampeuk ka hareupeun Asmarani. Keke, keunanan? Kami terek nanya heula. Ari Andika saha nya ngaran? Urang teh memeh ngobrol kudu pada nyaho heula kana ngaran. Komo? Mun ieu mah Andika teh hayang ngawin kami lin. Asmarani suraseuri jiga anu ngahaminan we kana kahayang Kirampog. Wah, bener, ucu gelis. Iya si kakang teh, wah mulai nu birek deui. Anu katelah Juarta. Hehehe. Tari anu tiluan, balad kula. Tuh, nu jangkung ngarana si Sadun, nu eta nu pendek si Yumri. Ari eta nu hiji deui si Keje. Pokna bari luak cangkeng. Ari Nyai saha? Jeung eta di saha? Tuang Rama? Meureun pimitohan si kakang atuh nya mun kitu mah. Pokna deui bari mencrong Kaki Bagira. Keke, ari pagawean kana naon? Ceuk Asmarani nalengteng bari ngarenyu. Pagawean mah nya kieu we megatan anu ngaliwat. Cek batur mah kaula teh rampok gerot. Padahal mah ngan ukur menta barangna unggul. Nya kajaba eta mah nya. Lamun nolak kana pamenta kaula nya kapaksa we kudu ditebus ku beheungna. Ditigas ku bedog. Ki Juarta ngagak-gak bari nyurang. Juarta, da kami mah teu hayang boga salaki, kan pagaweanna jadi rampog. Tukang pulang paling. Narah teuing. Narah ngarinahnya kana barang batur. Teu sudah abrig-abrigan, najis deuleu. Asmarani tandas ayeuna mah. Wah, lu eta Sadun. Jamri. Kaya wani nolak ka kaula. Sugan hayang dipaksa piru saha? Hayu tewak, tuman deuleu. Ki Juarta nitah anak buahna pikeun nyangkalak Asmarani. Mundur we Dewi.
Ken cucungu kieu mah kumamang kurang bebek-bebekeun bibirna ameh teu ngoronyoh teu puguh. Ki Bagira jadi ngebudaya nafsuna asa kacida kurang ajarna abong rampog. Padahal apan manehna oge geus kasohor jadi rampog. Tapi da teu kitu-kitu teuing. Kitu pamikirna Ki Bagira. Kan. Bagian dewek yo sadun. Anu ieu mah nu kolotna. Tuh itu pang manewakeun. Nu hiji we. Karewe nya cacat. Keur pamajikan dewek eta mah. Kituna teh bersebrut we. Ki Juarta narajang ka Ki Bagira. Kusabab pada wani pada nguntup. Waktu Ki Juarta nyampek, Ki Bagira oge nyampek. Jebrot we, badana pateungar. Kituna teh meureun pikeun ngukur jajatena. Ki Juarta nepi ka ngalengak, terus ngadayagdag. Sedeng Ki Bagira mah ukur ngagigeg nahan kuda-kudana. Setan belang sia. Ki Bagira nyorowok, bari ngagentak malik narajang, urepna ngapleusur. Deuk ngajojo kana dadana, tapi oro kaya. Ki Juarga oge rancingeus, manehna ngagentak ngalegot, bari sukuna ditajehkeun kana kekemplong Ki Bagira. Ki Bagira nyaho kekemplongna rek ditejeh ku suku Jebrag. Ngagentak narik suku kencana ka tukang salengkah. Ana lo suku Jebrag Ki Juarta teu anta parah deui. Hiu, jebrod. Bincurangna dikadet kuleungin katuhu Ki Bagira. Aduh, curig sia. Sugan hang dipodaaran sia teh, seran. Ki Juarta ngagerok lirih, bari mundur jejengkean. Nararasakeun ka nyerina nu pohara dina bincurang. Montong kalah ka babaung, Kunyuk. Ayo, geura tarajang deui ai. Mun nya sia jago. Ki Bagira ayeuna mah anu nangtang. Kitu teh mah geus kaukur kumaha jajatena nu jadi lawan. Ki Juarta teu lemek sakemek, tapi ngan sabrut we ngumbar peureupna. Nu maksudna mah rek dipake meupeuh tukang irung. Tapi Ki Bagira oge lain budak kamari. Manehna teu sudi kudu remuk tukang irung mah. Begituna sakilat ngareundeuh bari ngaheumbatkeun peureupna ka hareup. Cekuk. Tonyokanana keuna kana beuteungna Ki Juarta. Anu tadi doyong ka hareup dumeh sasaranana ngaleungit. Kaliwat ku gempuran peureupna. Aduh. Ki Juarta ngaharekang badis we nu keur ngaheujeun. Tapi kakarku sakitu mah masih keneh jauh kana peujit. Waktu Ki Bagira masih keneh dina gerakan ngareundeuk. Ki Juarta sakilat ngaheumbatkeun sukuna. Jebrod. Manar pisan kana dadana. Nepi ka Ki Bagira kapaksa we kudu nangkarak bengkang ngajapapang. Atuh pogo we. Tumrapna ka Ki Juarta lain deui bungahna. Dumeh lawana bisa dirubuhkeun. Begitu ngagentak manehna nyampek sarta suku Jebragna diangkat. Maksudna mah rek dijejekeun kana beungeut Ki Bagira. Oro kaya Ki Bagira oge sangekeun atuh ari kudu beungeut dijejek ku suku Jebrag mah. Da kumitohana oge tara dikitu-kitu. Waktu suku katuhu Ki Juarta ngangkang luhureun sirah. Agentak ku Ki Bagira dirawel bari sakaligus dicentok. Atuh puguh we. Ari deduh dicentok, ari koream we. Bruk we. Ki Juarta labuh nangkuban. Cek dewek oge. Ulah waka gede hata Juarta. Ki Bagira ngahahah. Bari ngagurinjal hudang. Sarta gabru gue. Tonggong Ki Juarta dirontok ditindihan. Sarta terus we beheungna teh didengkek. Milik kana bukti harita mah. Ki Juarta teh siga anu geus teu walakaya. Tapi lantaran gede tanaga ngan curung kunung we Ki Juarta hudang
sarta manehna bebeutkeun maneh ka tukang. Atuh jadi tibalik pasangan. Ayeuna mah Ki Bagira anu crok teh dihanap katindihan ku badan Ki Juarta. Ieu teh nu ngakibatkeun pangdengkekna Ki Bagira jadi lesot. Oguh we. Dumerapna ka Ki Bagira kacida ngaranjugna. Dumeh ayeuna mah manehna nu ngaranapan ditindihan. Bari sasa teu kaya. Ngan untungna teh leungeun katuhu Ki Bagira bebas. Teu milu katindihan ku awakna. Atuh sakilat jadi katuhu Ki Juarta dirawel sarta dicentok satakerna. Ari jadul ari kawowong we. Ki Juarta gogorowokan. Sabab karasa ceulina asa pegat. Geus kitu mah gentak we manehna hudang ngagurinjal bari luncat ka hareup nyingkahan panarajang Ki Bagira. Sabot Ki Bagira keur bitotama jeung Ki Juarta. Gegedug rampog urang Cidakom. Harita keur ngepung Asmarani. Asmarani dikepung wakul buaya mangap. Sasat dikoroyok kutiluan baladna Ki Juarta. Tapi Asmarani saeutik ge teu rasa seber. Sok sanajan manehna kaasup mojang jekekan. Mohon tong luncatan sia ku di anak. Hayo nya hareup deui. Ku aing rek dipolokotokeun deui. Si Sadun nyorowok ngumbar sungutna. Dumeh Asmarani hese di tarajangna. Boro we aneka teh lalaki anu hayang nggarap kami. Tapi weh kabecus geuning. Hayo atuh, mun nya Randika, hayo ngagarap kaula. Pengen atuh gara beunangkeun heula. Karek kami rek serah bengkokan sadaya-daya. Kituna teh Asmarani bari ngahihi nyeung seurikeun anu pating porongos. Alah, sia. Ulah maka suapan deuleu. Aing yeuh si Sadun, cadu mundur haram ngejat. Mama deui sia mah kuntil anak nu teu payu ka bujang. Mana babarengan jeung aki-aki 7 mulut oge. Si Sadun bari ngagentak nyampeuk. Maksudna mah Asmarani rek dirontok, rek terus dipiting. Rokaya Asmarani anu memangna geus asak latihan elmu ning Bistotama. Warahan akina Bah Surawana. Waktu si Sadun nyeureudeg, ku Asmarani teu dipangejatkeun. Nu dipalar sangkan leuwih deukeut ka manehna. Barang leungeun rek ngarawel kana pepeuteuyan. Asmarani sakirat ngeserkeun suku kencana ka gigir. Atuh puguh we, ari kapos teh. Rontokan si Sadun poos. Sakilat suku katua Asmarani diembatkeun. Hiu, jebrod. Kana kekemplongna. Aduh. Jarjeg. Si Sadun ngajaregjeg. Kuda-kudana pajengjar. Bari beungeutna muringis bangun anu pohara nyerina. Si Keje nu tita tadi ukur huak hiuk pikeun ngagokan panarajangna Asmarani. Harita nyampeuk bari ngarontok ti tukang. Sedeng ti hareup si Jumri dua leungeunna geus ngalang rek dipake nangkep badan Asmarani. Kan sadangu dasar mojang geus asak warah. Waktu si Keje ngarontok, Asmarani ngagentak ngareundek dina gerakan monyet ngemil. Sor terus we ngalegot dina gerakan orai meuntas. Atuh puguh we, lain deui si Keje reuwaseunana. Dumeh lawana ngadadak ngaleungit. Tariking cilaka. Si Keje ngarontok ti tukang. Si Jumri ngarontok ti hareup. Barang nu dirontok ngaleungit, ana gabro teh. Cukang irungna diaradu satakerna. Ayo. Ngaya ka. Ngarontok ka kuring. Cek si Jumri bari nungkup irungna anu ngebulai getihna ulaweran. Da sae ge. Debat cing harapan. Hek we urang diadu. Manehna oge bari nungkup irungna nu ulaweran ku getih. Tah, kitu atuh. Bahkan nyium kami mah mending oge sini cium jeung batur sorangan. Asmarani ngahihi. Bari ngajega we nenjokeun anu keur nyusutan getih tina irungna. Sabot kitu kabireungeuh ku Asmarani yen Ki Bagira jiga nu kadeseh
ku Ki Juarta. Anu harita geus ngagunakeun bedogna anu satampah gedena. Teu tega dina kitu nama. Anu ngagentak Asmarani nyampe ka hareupeun Ki Juarta sarta pokna. Emang, saharipan itu cucurut mutiluan. Kan, ieu mah bagian Dewi. Bari sorog we ka hareupeun Ki Juarta sarta srepet we mesat pedangna. Asa kebeneran pisan disang hareupan kuno geulis. Kadieu lis pucuk kadieu batan kudu bitot mama muning oge ku abah urang pondong gerak hayu gerak hayu ulah kudu piraku the hedon. Ki Juarta nyaritana mani daria di barung ku Sungar Sengir badis we kuda beger. Nya kami dah hektik du kumaha oge ku Andika. Tapi kudu bisa nyempalkeun heula. Iya, nyumun kami. Tapi mun teu bisa, ulah majar maneh di teuinganannya. Barina oge. Humayna teuing keur sigak nyuk jenggoleun teh. Make jeung hayang ngoromeoh sagala. Asmarani nangtang dari moyokan. Ulis, ucu, nganya teh. Kawasna bae geus teu kawasa ku kabita. Dumeh Asmarani daek ngalayanan asal bisa dielehkeun. Atuh, teu anta parah deui. Sabrut we Ki Juarta narajang bari nyabetkeun bedogna nu satampah gedena. Maksudna rek dipake nyabet beuteung. Kitu teh mah. Manehna oge kacida lebareunana nu matak dina ngagunakeun bedogna teh lalawara pisan. Tapi beda deui jeung Asmarani. Manehna hayang buru-buru nyeuhkeun Ki Juarta rampok gerot anu megatan jajalaneun. Hal ieu teh matak bae pugag initan. Atuh waktu bedogna Ki Juarta ngahiuk ka hareupeunana. Asmarani ngagentak jingkrak dina gerakan hap-hapina. Heat. Berangna disabetkeun ti gigir dipake nigas pigelangan Ki Juarta. Ngan sakilat pisan. Pigelang leungeun Ki Juarta geus ragrag sarta Ki Juarta nepi ka koceak dengek. Bari belenyang we jicir ninggalkeun anak buahna si Sadun, si Keje jeung si Jumri. Anu harita teh keur disanghareupan ku Ki Bagira. Mireungeuh gegedugna mabur, lumpat bari notog-notogeun maneh. Ieu oge usung esangna anu tiluan. Geus teu ngalobakeun deui pamola. Jelat we. Becir bela lumpatan patutur-tutur. Malah si Sadun nu lumpat ti heula nyangka nama nu lumpat ti tukangeunna teh Ki Bagira anu ngabeberik. Manehna lumpatna kebat we ka beulah kaler. Bari jojorowokan tulung-tulungan. Dasar tariking cilaka. Ana cekuk teh sukuna ti tajong kana batu. Atuh teh wudu we indung sukuna nepi ka deuwol. Getihna ulaweran. Bro we manehna nangkuban. Si Keje jeung si Jumri jiga nama geus kagok dengan gebru we lalabuhan patumpang tindih. Teu nolih si Sadun anu gegerungan. Uguh maranehna oge sarieun. Ari kudu dibuntungan pigelang nama. Tapi dah ku Asmarani jeung Ki Bagira teh diberi diantep we. Malah sabada babadamian terus we nuwikeun lalampahanana ka Seda Tapa. Kanca dangu sadayana Asmarani jeung Ki Bagira lalampahanana kebat rek ngajugjug ka Seda Tapa. Tapi barang anjog kanu dituju bet lapur lantaran nu dijugjugna geus pindah duka ka mana. Walah hanya ka geuning Dewi rupina mah tos pindah. Ceuk Ki Bagira rada ngahulang kawas anu dipikiran. Kenaya tuh mama, percaya mah. Urang wangsul deui ka Cihawuk. Asmarani ngajakan mulang deui ka Cihawuk.
Oh muhun atuh kitu hade. Ki Bagira teu papanjangan atuh brawe mariang deui ka sadatapa. Ngan jalana ayeuna mah ti beulah wetan, tapi muru ka beulah kidul ka pasir ku Tawaringin. Eta oge kahayangna Asmarani. Nu maksudna itung-itung ngalalana. Teu karasa lempang teh. Ari di Barung ku ngobrol ngaler ngidul mah. Nyaho-nyaho geus anjog we ka Cilanggeng tutugan Gunung Wayang belah kaler. Harita ngambah jalan setapak. Anu kencak katuheunana jungkrang anu kacida jerona turug-turug jalana nanjak. Mangsa harita panon poe geus lingsir ngulon. Kirawan Ciasar. Tapi teu karasa geus burit lantaran sang surya hurung mancur. Nyorot luhureun gunung. Nu karasana teh hawa kacida tirisna kawantu kaayaan daerah Gunung Wayang. Itu di lebah mana, Mamang? Asmarani nanya ka Ki Bagira. Bari ngaret ka gigireunana. Wah, rupina mah lebah Cilanggeng. Mari itu tuh aya tangka Kiara Jangkung cirina mah. Ki Bagira bari nunjuk kabeh tonggo. Di mana tuh orang monoknya, Mamang? Lamun kapoekan di jalan. Angkaning panon poe tos bare surup tuh. Ukur ka tembong layungna we hurung ngempur. Asmarani bari ngareret kabeh kulon. Sidik panon poe teh geus nyalingker tukangan gunung. Wah, upami teu aya saung kebon mah. Urang dina dahan kai we. Di handap pada nya bisa aya raja leuweung. Ki Bagira bari luak liuk bangun aya nu dipikasieun. Da memang nya lebah dinya teh leuweung geledegan keneh. Langka kasabak ku manusa. Ari lain sato galak mah nu matuh aya di dinya. Barang nepi ka handapeun tangka Kiara. Leh weh kabireungeuh aya saung wawayagon. Make hateup eurih. Tihangna ku kai pulukan. Barang disampeurkeun kaget oge Asmarani jeung Ki Bagira teh. Lantaran di jero saung butul teh kacida lalengingna kawas aya nu ngeusian. Tapi sidik harita mah taya urut-urutna acan kawas anu geus heubeul ditinggalkeun. Urang di dieu we, Mamang. Ongko tos kacida capena jeung ieu deui. Beuteung ku kurubukan menta eusi. Cek Asmarani bari supe ke jero saung sarta gek we diuk nyarane kana tihangna. Wah nya muhun da diteraskeun oge. Kabujeng paek manten. Engko teh mamang oge meni kacida laparna. Ki Bagira nuturkeun gek we diuk pada nyarane kana tihang saung. Ku siweul Asmarani kana gembolanana ngurak bekalna. Kitu deui Ki Bagira. Najan liwet garing ge. Lantaran lapar mah teu karasa rasagna. Ngeunah we nu aya. Sanggeus beuteung dieusian. Ret Ki Bagira kahandapeun Kiara. Kabireungeuh aya cinyusu nu ngaburial herang. Gentak we manehna ngala daun cau. Terus ditengkorkeun dipake nyuk cinyusu keur manehna jeung Asmarani. Sabot kitu anak kolebat geuy gue aya nu ngabadega di hareupeun saung butut. Ngeunah sia setan alas. Ngalindih tempat aing ha. Nu ngahehe teh tayalian ti hiji aki-aki kira umur 70 tahun. Tapi katembongna mah masih keneh cangker. Waduh. Hapunten bae aki. Manawi teh teu aya nu kagungan. Borok kuring carek nyeureureuh di dieu penting ieu mah. Ki Bagira nyarita kitu teh teu burung we make kukurayeun sagala. Dumeh ieu aki-aki teh sidik lain jalma samanea. Apan bieu oge kumanehna kabireungeuh najan saliwatan. Eta aki-aki teh sasat turun tina luhur tangkal kai. Tapi dina jeligna nicak taneuh hareupeun saung sidik
teu katemong labuh. Estune ngabedega badis we iblis nyiliburi. Mangkaning memang matak pikasieun. Bukna ririaban panjang, jangotna bewos. Irungna katuruban ku kumis anu jalatreng sangadulang. Hehehehe. Sila ingeunah we nya. Molor di saung aing. Tapi ari aing molor di mana? Dasar belegug. Hayang ngeunah sorangan, hayang senang sorangan. Kajeun batur ibu atawa rugi. Eta aki-aki teh huntuna mani nyangereng. Ayo sia kabar. Mun teu hayang dipodaran. Jeung barina oge humayua. Maka jeung hayang molor di saung batur. Aki-aki teh teu leh ngahehe. Najan ucap-ucapanana kasar sarugal. Atuh jorong konung Ki Bagira nangtung nyampeurkeun ka aki-aki nu ngabedega gigireun saung. Maksudna mah rek dibawa cumarita ku jalan leuleuy. Piraku sugan. Da manehna oge jelema lain setan. Najan aya di leuweung geledegan oge. Kumaha? Mun kuring nu ngarep di dieu Ki. Nya peuting ieu we. Da isukan mah rek nuluykeun deui lalampahan. Ceuk Ki Bagira leuwih keudeu. Nu dipalar sangkan eta aki-aki nu boga saung teh leah ngidinan ngararep di dinya. Kumaha? Kumaha? Dedengean teh rek ngadon molor di dieu. Dasar jelema belegug. Jelema bodoh. Hayang ngeunah sorangan. Ari aing rek ngapanakeun? Rek di mana heusna? Hayo sia nyingkah. Nyingkah. Bisi parok tah beban ual teh. Tetela eta aki-aki teh teu beunang dibawa leuleuy. Atuh rei bae getih Ki Bagira naek. Sarta sakilat nyampeuk ka hareupeun aki-aki. Ieu, aki-aki peot kumaneh? Rek ngidinan rek henteu. Nu penting dewek rek ngararep di dieu. Ngidinan syukur, deung ngidinan rek dipaksa pirusa. Ngarti? Ki Bagira nyorongot bari ngagilirkeun bedogna. Kakara, aing mah saumur nyunyuhun hulu manggih jelema kieu. Sugan sia mah edan, Eta aki-aki ngaheh deui bari menelik. Kanca dangu, ari asmarani mah manehna mah jongjon we. Nyarande kana tihang. Panonna peureum dumeh geus kacida capena. Nepi ka karasa tunduh nu lain memeusan. Carek pikirna keun bae. Aya ieu Ki Bagira. Najan panonna peureum, tapi ari ceulina mah ngadenge naon-naon nu dipake silih walkeun antara Ki Bagira jeung aki-aki. Wah, kumaha Ki? Bisa kuring milu ngararep di dieu? Atawa ya yang kumaha tuh aki teh? Ki Bagira mancing, kudu kumaha? Nyang hareupan aki-aki anu teu mikeun saungna dipake ngararep. Oh, nya teu naon. Hari andi kabutuh mah. Ku saung kaula penting ieu. Tapi teu kebat eta aki-aki nyaritana sarta gerak we manehna mundur ngajaul. Wah, tapi kumaha? Ki Bagira kaget oge. Tapi kudu wani bitotama sarta bisa ngelehkeun kaula. Dah, lamun Andika bisa ngelehkeun kaula. Oh, we. Eta saung teh pake. Najan rek saumur hirup we ngajadog di dinya. Pek teh teuing. Tapi mun Andika teu bisa ngelehkeun kaula. Ya montong sabat kan ya. Pasti we. Beuheung Andika. Rek ditigas. Pikeun tumbal kawah gunung wayang.
Oh, maksudna mah supaya ulah mah tah teuing. Aduh, kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.